bararingung hirup teh di dapur. Bubutuh geus sagala beak. Gula beak, beas beak, minyak beak, bawang beak, nepikeun ka tarasi-tarasi oge beak. Kunaon atuh ibina payah kiwari mang mulung-mung. Teu kudu bingung ibina, najan sagala geus barareak sing percaya ka Amang. Percaya naon Amang? Sing percaya cinta Amang ka Ibi tidak akan pernah habis. Wayahna weh Amangna ayeuna mah dek pangnyayurkeun cermot. Iya ibina, teu naon saya cermot ge, Amang mah resep pisan. Buat Amang mah Ibi teh siga tangkal cermot. Nah, Ibi disaduakeun yang cermot. Iya, Ibi teh mirip tangkal cermot. Ai cermot mah ngaramat dina pager, ai Ibi mah ngaramat dina hati Amang, ngarei dina dada Amang, ngayang dina jiwa Amang. Astagfirullahaladzim. Asik, dahar euy. Pak, nyungkeun artos 1000 kangge meser kurupuk. 1000 mah aya atuh, antasan sekedap. Nih, 1000 mah ada atuh Ibi. Rantai weh ngambai, isina ukur 1000. Walaupun cuma 1000, itu teh simbol. Simbol cinta orang berdua. Simbol dan nahaon. Buat Amang mah, Ibi teh siga uang 1000-an. Ari uang 1000-an mah selalu ada di dompet Amang. Ai Ibi mah selalu ada di hati Amang. Ibi jadi tersipu. Ayo Neng, orang nambul sayur cermot. Asik. Dia kerupuk Mamang. Harus bisa nih Bina. Nikmat. Laos pisan ya Mang. Komo deui sareng Amang mamna. Action. Kunaon atuh Ibina, wayah kiwari mamang mulung-mulung. Ayo Neng, orang Ya lah acan atuh can dia, kan dia Kat.